awak lah. Adena mah boga ente. Teh nagem aya meureun 20 kuy mah. Seger banget entehna. Oh iya, jeung mandi Minggu gosok mandi lumayan. Nang di mana nya? Nini teh aya wae. Meni barala deui oge teh nyaho anak teu ngarenah awak sugan. Sapu-sapu atuh memeh mangkat teh. Bae geus mangkat ka mana meureun? Apa kulit tandur kitu? Kulit tandur mah bebeja meureun, ieu mah teh bebeja acan, nyempilkeun duit henteu nya. Di jero Keur parilek teh ngeunah meureun ngangeun haseum sinah lada teh. Aya kacang mah menang kacang ti mana meureun? Paling oge nang ti tetangga. Mun pabalatak imah teh ya Allah ya Robi. Boga indung teh kebluk-kebluk teuing mangkat we teh nyaho anak teu ngeunah awak. Untung tadi aya obat obat koneng, obat naon meureun diinum we Tapi ngesangan da kabujur-bujur. Aya kacangna eueuh mecina Dek dikaredok apa? Kedung nyopot cuet heula Alhamdulillah speren Mak, speren mak. Bu Haji entos Bu Haji. Tadi mbak piring entosnya Bu Haji. Hatur nuhun nya manya. Alhamdulillah, kuat mogok. Ini lumayan ya mak, jeung meuli kopi nya mak. Tuh alhamdulillah Bu Haji, nuhun ya. Ge suka namun misalkan arek gawean deh kayak kamu we ditanya. Oh, teh mun aya si Asep paling ge mah nyeusehan Eta tempat piring. can datang kene wae geuning waya kieu. Encan ke kedeng-kedengan sugan. Heeh. Alhamdulillah. Nuhun nya manya rek dareula moal. Moal Bu Haji, heeh. Ieu rek langsung ka warung we bae dengan sangu. Heeh, atuh nuhun nya manya. Nuhun ya Bu Haji nya ieu. Ayo. Aduh. Tungtungan mah kolot teh nu kukuli sieu mah gadagna cicing ngaladog ge karunya kan nu kolot padahna mah. Mak, kemana? Neng Is, mari ka warung. Ke warung, naon? Biasa dengan sangu, Neng. Eta Neng Is rek ka mana? Neangan anak entok kuing mak, adi tuh sing kasolokan. Gusti kade, Neng. Ayeuna mah loba ganggarangan pugu. Itu pugu entok mah. mah ge Busti tingan saisuk teh beak 2. Puguan sape, bukan nu kitu tapi lumayan ya mak. Entak mah potol teh. Heeh. Neng Is, boga pagawean teh si kuli-kuli nyeuseuk ke. Pagawean naon mak? Ya. Boga jeung mulianana. Tidak kuting apa salaki digawe, meureunna ngiriman. Mama kos nu nya wae, salah cuing enak tarang ngiriman. Piting di arah wae atuh salaki tarang ngiriman teh hidang. Ya kumaha mak? Ngarah naonna kos Aya kitu wae. anak. Jika nama kagodak hujan da pirang nya mah nya Hey. itunya. Ade sia. Wae ngiriman ayeuna mah geus baraha minggu, 3 minggu. Eta kumaha sih resiko sapopoe kumaha? Ngajualan hayang, ngajualan naonnya nu aya. Gusti. Sing prihatin, Neng. Mah bukana urang mah eueuh, bakal kasih bela tuh atau Orang ke Bu teh Haji. sugan ka si Bella Ribu Haji mah geus tadi kuli ngepel. Oh, Bu Haji mah boga we. Oh, boga we duit. Cenah ngomong nama anakna rek ieu rek datang. Si Asep teh ya. Oh. Lulus kuliah barunya. Geus lulus meureun. Nyari nu beunghar mah nya loba duit. Arek peperen ge kari. Nitah baturnya. Heeh, ari nu loba duit mah. Ini kalau badut mah nya kos urang teh mah nya digawean sorangan. Heeh, nangis tuh nya Neng nya. Ayo. Eta purna naon cenah ge ngalamun wae teh gara duitnya. Hajingkok. Arek ka mana? Udah. Arek ka mana? Arek kadinya teh kaharep sakitu. Arek ka hareup. Hajingkok. Boga pagawean teh sih. Pagawean. Heeh. Tandurkeun. Pan tandur geus beak lain. Naon sih? Nya gawe-gawe naon ke ngepel ke ngubah piring ke.
Daek kitu mah udah ngepel. Daek, aya henteu. Aya. Nya geus nya hayu. Lumayan ih, mah keur teu boga duit. Hayu ka imah hayu. Arek nengan tukang karamba. Oh, kan haji engko ki ngajual rongsok. Ngajual rongsok teh bangsa kitu. Oh, nya lumayan nih Is jeung beli minyak mah. Angin nengan tukang karamba itu boga pisan bela. Kakak jual ayam. Heeh. Ini si ku aing dianjuk we nya. Ya mah aing teh boga duit dianjuk. Maknya teu boga duit bulu mata mana meni kandel. Ngomong teu boga duit Menang bulu mata pameren, kandel. menang pameren. Ah mana boga deuleueun nya. Kun Heuh. angin. Nyaho aing ge nya salah kisah tah balik Tah ayeuna. balik. Is, kamu orang disulam yuk, iya halis yuk. Uhainya. Heeh, Salaki kitu na kita balik-baliknya. Salaki mana yuk? Ai salaki aing ge ayeuna mah eueuh ngaWA. Heeh. Biasana sapoe teh 10 kali ngaWA wae. Ah bae urang pinteran deui we urang di Nah, dieu lah. biasana mah salaki aing, Neng, Mam encan, cenah ayeuna mah henteu Eta Iis. teh. Henteu. Boga deuleueun meureun di ditu. Teh siga nama kan bae ah. Yuk. Mak, teh jadi we ngebersihan imah teh Oke we Jadi. suka deh nya ngepel mah ya. Terus kumaha sih Iya ieu? ngebersihan ieu we tinggal itu di balatak itu rongsokan. Bersihan rongsokan. Itu tinggal di Oh, ieu teh rongsokan teh nu haji engkong. anu haji. Musti usaha teh meuni kuatan saraka pisan sih. Meureun. Sawahna lega ngarongsok kene wae. Kapan ame loba duitna, naon we usaha Ulah mah. rajin hayu. Heeh nya bersihan mah iya nya. Yuk. Aing mah dipasang kos maneh nya kos kitu tak bulu mata. Tak ieu tak mancung-mancung kan Iis. Cicik putihnya boga duit teu. Ah make daun jambu we, make daun jambu ge daki ka eta bageuna. Laku deui bela. Nyalaku ke disedot lemakna lah beteuna. Ya kitu anak aing kan dua. Namun mumpung maneh anak maneh dua, duit kudu loba, biayakeuneun ayeuna mah. Maneh mah ngomong teu boga duit wae, bulu mata we paranjang. Oh, nyenak pamere. Ah maneh boga cem-ceman nya. Itu asa aha. Ieu mak nya ieu bersihan ieu. Nu dina taneuh pada tingali kan balataknya botol aqua tingali bersihan aya karung asup-asupkeun ka karung. Emang pagaweuna kitu ieu. Eueuh, Ini kuat babalatak ieu. Pokok pegawainya teh keur parere. Keur parere musti heuh atuh. nya. Heeh. Nah, ieu kan karungna aya tah kumaha dibersihkeun tah, asup-asupkeun ka karung, Haji. bersihnya. Haji ini kuat boga perusahaan rongsok ieu. Ya, lumayan lah mah keur nambah-nambah. Ini moal teu nambru duitna ya. Alhamdulillah, duit nama. Ieu mah mulai ayeuna. Ayeuna nya mulanya. Mah mulainya. Nya geus nya ditinggalkeun ya nya. Ba- Pokona kudu nepi ka rapih ya. Heeh. Ayo. Ngomong-ngomong baheula si Ende dek nanyaan maneh embung Iis mah disogolis banget. we ah. Oh, nya dumuk manehna mah balik unggal poe. Ya lain jeung si eta make aing dibawa ka sawah da, ka sawah Ya, wae. anu kasawa wae mah sok gede molontot cenah. Mauna sia teh. Oh, gede berurat Iis. Bisa wae. Si Asep oge. Asetnya bade ameng. Oh, iya, sahana. Ini kakaknya ibu saya. Oh, Iya. berarti lanceuk na Bu Haji apa namanya sih ieu teh? Oh, nanti ka Bu Oh, Beda nya gini. beda ieu mah glowing-nya. Bu Haji mah loba duitna guys ya. Nyaah meuli skincare oge nya Iis. Ya, Ya, kan oh, dari mana kota, mah Bu. didahan lagi nya. Dari kota. Oh, sugan teh biji benda nya. Among ka dia, ah. Mohon saya mau main ke ibu saya. Oh, enggak usah ka mangga, ah. Beda, punten ya. Iya, Bu. Beda banget geuning bela. Nya beda ambe jeung kuda ah mane geuning jeung mah udah beda ah. Ya heuh aing mah dalan Urang naik urusan haji, jeung naik ke haji. goblok. Ayo, ayo. Ah, jual kesopan minyak. banget sih mah. Oh, iya si Asep ka mana wae budak teh. Tadi telepon geus deukeut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, geuning ama Uwa Asep. Dia pengen main. Ketemu di mana si Uwa? Tambak yang mana? Awak main gede wae. Oh, nya. Alhamdulillah, Wak. Oh, ya imah alus. Bu, saya ke dalam duluan ya.
Oh iya, ayo. Jadi weh heula wa ngobrol lah. Usum naon di Bogor? Nah, ya usulan di Bogor kata hujan, musim hujan terus. Eta kumaha budak salader? Alhamdulillah, budak mah sararehan. Oh, syukur atuh. Eta ngadak-ngadak ka dia ya nasi. Nah, ente nya kangen beh, lila Oh, kangen. nyawa geus 1 tahunan nya teu amprok. Eta salaki kumaha salaki masih gawe? Alhamdulillah masih gawe mah. Oh, syukur atuh ari garawe mah ari sarehat mah. Eta nu dipenta nomor 1 pan. Eta amprok pinsase di mana sih, Wak? Di emang di itu Oh, jadian barangnya. Cina arek dia tua milu ah. Yang amplop yang mamah manis Alus tuh wayu mah Wak. Oh iya mamah alus saya nama jaringan. Oh, alhamdulillah usaha teh sorangan oke geuning teh imah kajieun. Menang ieu nya arek teh ke mana ya? Itu ya Wak, tutulung ngungku urang mah teh dipatok bungana sabaraha we gitu. Ulah itu usaha Oh, embung sieun urang ge pernah kabeli tren tenir, makanya urang kudu kitu. Ayo atuh Wak ka jero lah, istirahat ayo. Urang haus ge can ngopi. Ayo urang ngopi. Sekali wayak ki anak insan. Yang goreng pisan ya Wak ya. Ayo. Aing mah arek masak gasna buras deui rek masangkeun teh hese besi ngabeleduk. Kumasinya rek nangan tatangga heula sugan Bu, Ibu. Iya. Ada apa, Sep? Asep mau cari angin dulu ya, Bu. Iya, tapi jangan jauh-jauh ya. Iya. Asep minta duit dong. Habis ya uangnya ya. Iya. Ada sedikit ya, nggak apa-apa ya. Buat beli rokok. Heeh. Bentar ya, Bu. Ya udah. Wah, yang ngawut lemah deh Asep. Minta tolong dong. Minta tolong apa, Kak? Panerakeun gas, guru nerapin gas. Maaf ya, aku nyuruhnya. Soalnya nggak ada orang lagi pada ke sawah. Ya nggak apa-apa. Kalau Mak Odahnya gimana? Udah lama meninggal. Maju udah ngagarosip. Jadi nggak ngajakan si Asep. Ih, si nama sangkeun geus aing tuannya besi ngabeleduk. Yang ada yang sieun ku si ieu mah. Asep jangan mau ke teteh iem. Buat terus nitah masakeun gas ya teh Alasan Asia mana yang kesempatannya Oh. Isya. Kesempatan naon. Ya udah kayam yuk. Ada sing di kurungan ku si ieu. Ayam kali di kurungan Yes, ayo tutupkeun yuk. Intip mau udah eueuh naon yuk. Asep udah lama. Baru tadi pagi datangnya. Oh, nginap di sini. Enggak, nanti malam pulang. Naik bis apa naik roda? Naik bis. Ya udah yuk cepet. Ini Asep gasnya bawa dong. Oh iya, Kak. Ayo. Nah, di sini kompornya. Tuh Is, cek aing ge naon. Jero Si Asep mah polos, si ieu mah geus dikawin genep kali Asya teh pengalaman. Ayo ayo intip. Ya ini buka gasnya. Iya bentar, Kak. Bisa enggak sih kamu tuh Pelan-pelan, Kak. masukin dong. Hati-hati biar enggak ngebeleduk. Kakaknya menggirang dikit. Ya kalau minggir nggak bakalan masuk atuh. Gimana sih kamu mah tadi asup. Tuh, udah keluar belum? Ini kena apa sih yang keluar? Kok kayak cepel-cepel gitu? Is, cepel cenah. Saya gerak, Kak. Oh gerah. Si. Ya udah lap dulu tuh sama lap. Aduh, ini gimana sih? Ada air enggak? Kurang mudah aja yuk. Ada airnya enggak sih? Is. Is. Ini apa sih? Is, ayo kemana? Takut Jangan berisik, Kak. Jangan berisik. Ya apa-apa, nggak ada orang ini. Udah belum masuk? Udah, Kak. Udah keluar. Ya udah terima kasih ya, udah lega nih. Aku mau masak dulu ya. Aduh, makasih banyak ya. Tinggal masak deh. Ya udah. Suasananya enak banget ya, Kak. Ya udah pulang dulu aja, takut Bu Haji nyariin. Saya mau main dulu di sini boleh, Kak? Boleh dong, mau ngopi dulu nggak? Boleh deh, Kak.
kopinya juga nggak ada. Air biasa aja ya. Iya kak, nggak apa-apa kak. Ya bentar, di mana tuh? Gelasnya juga nggak ada. Nanti aja ya kopinya. Udah kak, kita ngobrol aja di sini kak. Emang udah lulus sekolahnya? Udah wisuda kak kemarin kak. Syukurlah. Hai Iis, mana nu ngomong nanya? Kamu naik nu ngomong nama mau percaya haji eta mah. Tadi kita cuma asup. Oh nya ditumpahkan kan bagaimana ku si Asep. Punya. Ya. Itu digebrot. Kamu henteu. Oh, iya si Asep can balik ya. Wah, Hai Iis, tah mana nu ngomong na aing mah lamun ngomong Bu mau Haji. aja mau percaya. Si Asep jeung si Iem keur itu. Nya kau ditumpahkan ku si Asep. ambil aku Nya pun tadi Bu banget Haji. nanti barunya Iisnya. Enak sih hati. Eta Tacuna si Asep wah. numpakan si Aja si Iem. Piraku budak Asep saksi. kencen Abu Haji di Eta asupan tetangga menan sok ngagosip wae emang nawa. Gitu Cuma bilang neng gosip eta. Ya si Iem mah kawin oge geus genep kalinya. Manehna mah lalaki anu nek kasep menu bulu ge nya Iis bisaeulnya. Piraku nyawa si Asep teh si Asep kalau urang teh kasih ayah Ya si Asep kan polos. Nya Iis geus keur bae atuh Ah, percaya. emang ngebacaan doang. Oh, nya. gosip Iya. mana eta enggak. Emang sing polos. beneran. Nyawanya. Nu aja daek Coba kami orang nak lain kan si itu Iem. orang Ada nama makanin eueuh coba Oh, kayaknya. coba ada apa? Kurang buktikan ayo ayo. Tutup apa sok. Kunci wah kunci. Asep, ini ada kecoa, tolong lihatin dong. Astagfirullah kak, jangan gitu kak. Ini, aku takut ini di sini. Di mana kak? Di sini nih. Iya di sini. Ke sini, ke sini. Nah, iya ke sini. Udah kak? Belum. Kamu tahu gak sih di sini nih? Nah, tadi di belakang kerudung aku itu tuh. Nggak ada Ini, kak. Masa nggak ada sih ah? Nggak ada kak. Yang bener dong. Udah ya kak ya. Emang mau kemana sih kamu? Nggak boleh gitu kak. Gak boleh, gak boleh. Udah aku mau masak dulu ah. Asep ini kok kelasnya ngejurujus lagi sih. Gimana sih ini ceritanya ah? Kamu memasangnya nggak benar ya? Masa sih kak? Tuh, belum belum pas. Ayo wah buruan mah. Mesti ngina naonkeun si Asep kok. Mamahakeun kurang dinya. Udah masuk belum sih ah? Belum, Lama Kak. banget aku mau masak. Bentar, Kak. Udah belum sih? Asep, iya. Kenaran mah kalau luar. Yuh Haji, anaon sih meni rame. Asep, lagi ngapain kamu? Betul kermantuan masakeun gas ah. Lagi bantuin Ngajus wae. Tahu nggak tuh, tetangga udah pada Ngapusin, ngegosip. ngabeleduk. Katanya kamu diajak tidur si Iem. Ah Gusti, cek saha. Itu tadi si Bella jeung si Iis. Oh cuing di denge wae Bu Haji mah ah. Ya udah, Asep pulang duluan deh. Pulang duluan sana sama Wana. Biar saya Nuhun ya. Udah ayo. Bu Haji usuk ada yang wae sungguh cuingnya kan nyosaran main mah kacung cuing. Ya tapi kan eta gosip kumaha Iem coba geus nyebar kitu. Ya ini jelema hidang Bu Haji moal beuki kaborondong, beuki na kaki-aki. Ya heueuh bari nage pugu dipikir deui. Manya si Asep daekeun ka mana ya? Oh, oke Bu Haji ambek-ambekan. Ah, Ya si Bella jeung si Iis nyebar gosipna kitu coba mineang-neang ka Ima. jelema kos gitu ah, Bu Haji gak apal sorangan sukutna alabatan cung cuing. Eta mah udah ka mana sih? Allah. Diisuk ke mana meureun ngaladog apa kuli teh nya. Ya engke mah jelaskeun nya ka si Iis ka si Bella bahwa henteu Bu nanaon Haji jelaskeun ah, Oh fitnah ya eta kayaknya teh. kurang ngungkulan, kena teh moal ieu, moal beres. Ya Bu Haji fitnah itu lebih kejam dari pemerkosaan. Oh gitu Ya, ya. heeh, ulah sok itu Bu Haji urang jadi nyeri hate we ah Oh Bu tapi Haji. si Asep teh diperkosa meureun teh. Nyanto lah. Ya bosing ah. Mending geuing diperkosa ku salaki Bu Haji jeung ku si Asep mah. Pasti pan Bu Haji teh boga salaki ya. Misalkan baheula maksud teh ah. Oh, heeh. Pokoknya Iis, kesel banget aing mah da Iis dah. Oi, kok gitu amit-amitnya. Ya lah mantap lamun aing nu ngomongna mah moal geus we aing nu percaya ka aing mah kos gitu banget haji-haji oge men. Amit aing mah. Ya lain kuliahan kudu ku si Iem mah nya. Ah, Urang mah nya aku. Nah nih ya di enak. mana? Nggak sekuli. Yuk, makan di luar. Mama jongjon we Mama di jongjon luar. we. Anak mama tuh ke ngapi-ngapikeun we si Asep. Pirakus ya teh Iis lamun ngomong dijaga. Ah, jeung duanta jeung si Bella teh. Untung si Iis duaan. Heeh. Terus di haji engkok. Heeh. Tadi ngajual rongsok. Nya Iisnya ayahnya si Asep buah. Si Asep saha? Anak Bu Haji. Anak Bu Haji teh anu di Jakarta apa di mana sih? Teu nyaho. Tah, Eta kenaon ih jeung si Iam. Nyatanya we ngintip teh geuningan cenah kieu.
Asep masuk, asukeun. Gusti, dengan piraku teh bea. Kesuanya. Cuk sok ngagosip sia. Tuh, aing ngomong mah Iis, mau percayaan ieu jelema, aing ngomong salah kitu kene, aing bener kitu kene. Heeh, mah teh mana itu percaya banget. Terus lah kali teh we atempo aku Ini orang mah. tua lah nya, awas sila ngebohong ku aing dilabrak sia. Oh nya ulah urang anak eman. Ya aing mah gosip sih mah gosipna ka mana wae nepi. Aing ngajak kali Iis ngomong dah Aing aing. mah aya Bu Haji di ditu. Bu Haji aya di ditu. Biasana urang ngagosip sorangan tah ayeuna mah si Iis saksina. Oh nya geus suara ka ditu heula, tempo heula bener apa henteu? Oh, Awas. jika itu, kos gitu, kolot-kolot teh amit-amitnya di bejaannya isnya. Mulang narima pisannya isnya. Kos kan beke malah mau main gering ngek-ngekan geus tong dibere obat, tong dibantuan. Siana naon bising apes ka dia lembur dia nya. Aya 40 imah is eta teh. Hayu balik ka sore ah. Oh Bu Haji, piraku wing daek kasih Asep. Nya heueuh da Bu Haji ge mikir deui, manya si Asep daekeun ka mana ya? Di Jakarta mah komo awewe garulis modern. Awewe jadul. Nya heueuh si Bella jeung si saya emang nemen banget. Pak Bu Haji aya naon ieu? Yang dipitnah. Dipitnah naon? Pajakeun ngampikeun si Asep emang wing ngampikeun, tapi wing ngampikeun oge si nama sanggas, Mak. Soalnya geus ngajius wae. Emang sia teh belul? Yang teh belul lah sieun. Masa ge diajar. Diajar ku sieun ari ngaranna jelema sieun teh kan sieun mah teh ah. Bu Haji hampura, salah Pajar teuing paham. mah, heeh, nya eta we si Bella jeung si Is mani nemen Deui teuing. wae urang. Emang kitu marulu Bu Haji, si Bella mah tukang gosip ulah didenge. Oh, mau wing meni nyeri hate sa RT kadario KB. Nya urang ge mitengeunah ngadengena teu disampeurkeun puguda si Bella jeung si Is daratang. Nya kuduna mah Bu Haji tong percaya teuing atuh Bu Haji. Oh nya aing mastikeun ya heueuh jeung teu na daripada teu dipastikeun kena jadi fitnah. Nah, si Bella kos cungcuing Ya nya mah. apal sorang Bu hayang Haji jawab. mah percaya Salah mah wae. hayang ngagedor. Oh nya Mau mah aya ke sia ditangkap kawin emang dek sia bebesanan jeung Bu Haji, aing mah embung dah. Embung, kayak wing sina ngapele ku Bu Haji. Oh, Oh. oh nya ngepel wae ge si Ayam dahar-dahar wae mah di Bu Haji mah meunang ya. Tuh tadi ge emak tas kulit tuh menang duit ti urang. Mata teh mah. Yo lah aing mah henteu tandur ge gawe naon ge daek. Samunya mah. Mak kade tong diberekeun ka si Ayam kade Oh, lag duitna. Nona Bu Haji ngadag-dag wing oge. Oh nya embung digawe duit tambah hayang. Ya hayang lah. Terus Bu Haji ge sore salah Sore, paham, salah hampura paham. we. Oh mah ayo atuh nya mah Oh, nya. ayo. Oh Bu Haji ge hampura daripada teh sampeurkeun geus jadi fitnah Oh, Bu mah. Haji. Heeh. Oh ayo atuh nya mah nya. Ayo. Ada wae tuh udah mah Bu Haji mah. Aya wae da aing. Mun ada rage kieu mah caritana teh nya gas teh. Hajiri jus wae wing sieun yang jelema si Asep. Geus kuing diampihkeun. Yang penting ge belajar gede belajar. Nya balajar wae ge pugut tebelul-belul mah teh da power. Mending kita imah sagede peureup ngabeledug mah gas malah ka arah. Sia teh ditangkap kawin oge. Ya heeh, geus mah geus sore ah. Matas di mana sih? Emang geus kuli aing mah. Gas kuliah. Duit mana mah? Naon ah? Muka bareng tuh mah yang beli bakso ah. Sakar mulai beas. Biasa mah Kede. yang beli bakso meni. Kede iya. Rendak ge yang bakso wing. Sore-sore dia hayang baso. Ah, Parapatan. aing mun kuat apruk-aprukan yang pikulieun. Tas kulino si emak. Nya kuli di Haji Tini tadi di Haji Engkok. Lumayan sakar mulai beas aing. Menang 2,5 juta. Banget sia. Dasar. Action. Tengarenah awak ngangeun-angeun kacang ngeunah meureunnya di angeun hasem. Emak menang ti mana meureunnya angeun hasem. Angeun hasem. Iya kacang. Goblok. Action. Aing mah rek masak gasna buras deui ge ah. Rek masak. Aduh kedengar rek masak rek jeung masang sarua. Boleh kan deui. Action. Hai, Is bejakeun ka Bu Haji mana nu ngomong nanya. Lamun aing nu ngomong nama moal percaya da aing bejakeun gosip wae. Asup cenanya. Nyaho diasup ka diemput ah. Sia. Asep, Yam. Ibu Kamu lagi ngapain di Haji, dalam? batur kemasangkeun gas ngajuru jus wae. Ah, benerin gas, Bu. Ya, Yam tuh si Bella jeung si Isa geus nyebar gosip. Pajar teh si Oda cenah ditumpakan. Si Oda Katanya hawe ngintip teh geuningan cenah kieu. Asep masuk, asukeun. Gusti, dengan piraku teh bea. Kesuanya. Cuk sok ngagosip sia.
Iya, Mak, serba salah teh. Ya urang mah teu nyaho mah Oda, pokona mah uing mah tadi nuturkeun si Oda ka imahnya. Nuturkeun si Oda.